Aing kumaha tuh ieu teh hirup teh. Kumaha tuh lur ya? Cik mana nih? Kira-kira zaman ayeuna. Kumaha? Kumaha? Sok diapin heula. Tim sa Gogon. Ceritakeun kehidupan ayeuna kumaha, Gon? Lieur. Aing dibagian mah aing apa? Wah, intina mawing mah Ciri sih teh wah. eta we pokona mah ketika pepatah Patah heula. tetaplah hidup walaupun tak berguna. Hidup aing sakitu. Kumaha cik ieu? Wah, Kusoi oh soy duka. Ternyata duka ya. Jawabannya duka. Simpel. Macik gua bingung. patole mah tole. Bingung dia. Bingung ini. Lieur ya. Iya lieur. Aya cik aing mah kahirupan dina ayeuna zaman ayeuna. Naon? Pembating acara da ieu. Pembating acara. Heeh. Ah, bener 100 serina gaji. Jadi kehidupan ayeuna teh manfaat gitu. Dunia deui. Tapi dah ari mah duit mah hirup ge kumaha nya. Lieur usah ya. Duit eueuh, kudu deui. Amin. Antonio. Iya. Lumayan. Ibarat kopi we nya. Tah, ieu teh kopi. Kopi ya teh. Amun ibarat kopi mah jadi uyup teh watir, jadi urang sing peka ya. Peka. Nah, peka. Uyup we nya urang. Jadi ieu mah pas hidungnya aing teh nyari tayu pajeng hidungnya Itu nyawa judul cenah. aing podcast gagal ya Ieu mah porge ieu podcast porge Jadi purgatori aing. kayak nanti kan dia kalah hari gitu. Berbudak. Bermuda Kelas sekuat kelas sekuan wereng turnamen pae we trending. Aing ngahulang tuh we nanti nih wah ayo latihan anjing ti jam 7 isuk ketika jam 7 isuk deui. astaga ajib Allah buat. Ari sia aja non teh ka mana gitu. nah di eta eka mana mah maniat jadi Kan meureun ari ke sakola mah sing wing ge baheula mesukar salat geus aya niat kan. Ari mana kumaha? tah niatna urang teh kahareupna teh mah mantap bisa sare mah ya Mata bisa sare sia teh kumaha? lain salah kieu Aing nanya teh saya jadi naon ke keluar sekolah aing. eta mah jadi Mebius Di gede. jadi Mebius teh nyaeta Eta kamera behareupan. channel urang Mebius channel urang Ini ada orang nyarita ngadongeng di dunia tah. Oksila gara. ieu teh loba pelor Are umur sabaraha tahun sia teh? wing teh umur teh meureun di pulang-pulang ke Batur mah 30 aya aing sareng Eta cek sia urang aya. aing teh cik Batur paling belum teh anjing 40, 40 tuh nya cik Batur cik aing mah 35 anjing deket pisan dikit. mau jauh jeung sagedeng deui da Dan aya nanya bit nanya teh. Kalau sekolah geus aya ka mana? kalau sekolah mah urang teh jadi presiden Atuh anjing presiden mah tuh juta inget. Leuleutikan we lah gitu. iya
usaha kuliah naon dagang aing tetap jadi beban orang tua pegang bandros. pula bandros sama saya terus saingan jeung Mang Harun punya saya Ya. itu era berenang cik orang halusnya kudu make naon aya jimat naon jimat naon gua boga teh gua boga teh segala jeung hese yang teu mah nya nanya tadi teh mana teh naon sing sekolah teh neangan naon sekolah sekolah mah di dunia nya jadi nepona teh ieu udah batur sekolah cenanya ieu budak nanti sekolah malah nih gini mikir saya di urang menya 12 tahun lah sekolah di SD di TK lah berarti 15 tahun wing 15 tahun mana sama kewan aing geus suram ieu pokona suram anjing nambah suram aing geus dari mana ya suram teu ditanya siran dieu sudah ditanya eta mah watol ya ari sia kumaha sok ke kahareupna euy arif kemudian bisa tetere aku beren ari kos aing kieu wae niat ari kuliah mun hese duit zaman ayeuna mah pemberenan loba da ting congorna ya congor ari kolot mah da ari berenan da aran-aran kolot teu ari budakna bener pasti berenan dia tahu wae saurangna bener mah beda jadi naon ayo kolbu kolbu kudu enak kolbu banget yang kasih ulah seuri tonton di dia tonton ya kolbu kan benar di dia ya nah di dia ya dia kolbu asadu minal kot bahasa kolbu teh dina kitab Sapinah nya kolbu hate kolbu ya tanah hate teh da winga baheula keur sakolahnya cita-cita di keur muda di keur SD ya SD kelas 1 sekolah mimiti boga hayang cita-cita teh kelas 5 ya jadi naon aing jadi kosmos aing ke korban kerusuk eta teh Sumala Jati Komingul Ultraman aing sempat kelas 5 teh mikir aing Ultraman hari aing mah iki ding heula aing teh tidinya teh nanti aing teh da penasaran cing jelema apa lampu anu koneng maneh oh nu koneng teh lamun si Ultraman mun berubah sok ge suat oh aing beranying bola mah mulungan dina eta di lampu da cenah bakal jadi Ultraman tuh nah ku lampu gitu teh bisa jadi motivasi bisa hari ini bae tau kalau ieu nih teh Doramenyon Doramenyon Wingnya nempat teh Doramenyon jadi nih nyao urang teh nempo pesakna nih bisa keluar naon wae tah teh nurutan asupan na pesak teh naon teh gegu tah teh kerapat teh apa gegu tinggal nyopot pintu ka mana daek bisa alat ngeduk tai aya tah urang nempo naon nona kartu naon ieu wa asoy ieu duka wae buat oleh iya pokona mah ingat termotivasi ti Ultraman nah tengok Doramenyon ya bicara untuk Doramenyon jeung ieu nih aing aing sempat baheula teh aing kapikir deui aing jadi bakugan aing gimana nu beuleuh bakugan da jadi kosmos da aing gola saja